Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, dinten ieu abdi hoyong ngadugikeun biantara ngeunaan baturai tineng. Sateacana tepangkeun nami abdi Nailah Fayana Siroh ti kelas 8D. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos paparin rahmat, nikmat sareng kasih sayangna ka urang sadayana. Salawat miwah salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, sahabat-sahabatna sarta ka urang sadayana salaku umatna. Ka para tamu undangan anu dimulyakeun, ka bapak ibu guru anu dipihormat, ka kolot murid anu dipikahargaan, sareng karerencangan sadaya anu dipika cinta. Mugia rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala salawasna nyertai kahirupan urang sadaya. Hadirin anu dimulyakeun, dinten ieu lain ngan saukur acara biasa, dinten ieu lain ukur seremoni, dinten ieu mangrupakeun momen anu pinuh ku rasa syukur, haru sareng bangga. Dina acara baturai tineng ieu urang ngumpulkeun pikeun nginget di perjalanan panjang anu geus urang lalakonan. Waktu karasa gancang pisan ti mimiti urang lengkah ka hiji asup kana sakola. Ieu teuing kumaha kagokna nepi ieu ayeuna urang nangtung salaku rumaja anu siap ngalengkah ka tahap salajengna. Ka bapak ibu guru anu mulya, simkuring sareng rerencangan nyuhunkeun dihampura sareng ngahaturkeun nuhun anu sakumaha-kumahana. Bapak ibu guru sanes ngan ukur masihan ilmu, anjeun sadaya tos masihan contoh akhlak, masihan amanah, masihan dorongan, bahkan masihan perhatian anu sok ngajantenkeun urang langkung yakin kana diri sorangan. Unggal nasehat, unggal teguran, unggal senyuman, sadayana bakal janten bekal anu hargana luar biasa dina kahirupan urang engke. Mugia sadaya kahadean bapak ibu guru janten amal jariah anu tepegat nepikeun ka akhir zaman. Kakolot murid anu dipikahargaan dina raraga ieu simkuring oge ngahaturkeun nuhun anu tanpa wangan. Doa kolot teh ibarat tameng anu ngajaga urang nalika kasarang kasusah, sareng ibaratna cahaya anu nuntun urang nalika poe. Tanpa dukungan sareng pengorbanan kolot, moal mungkin urang tiasa ngahontal titik ieu. Mugia Allah Subhanahu wa taala masihan kasih sayang, kesehatan sareng ganjaran anu utama ka para kolot urang sadaya. Karerencangan anu dipika cinta, urang parantos ngalangkungan sababaraha taun bebarengan. Aya tawa, aya ceurik, aya pasoalan, aya kemenangan. Sadaya kenangan eta bakal nyusun carita anu moal hilap dina panyimpenan hate urang. Urang geus jadi saksi kumaha masing-masing ti urang berkembang, ngarobi sareng dewasa. Ayeuna waktuna urang misah lengkah, tapi sanes misah dina hate. Sanaosna jarak bakal ngalegaan. Mugia pertemanan urang tetap nyambung ku doa sareng kahadean. Hadirin sadayana, pisah teh salawasna datang sareng rasa sedih, tapi dina Islam pisah teh sanes akhir. Ieu teh bagian tina takdir sareng perjalanan urang. Allah nyarios dina Al-Qur'an yen unggal makhluk bakal ngalakonan perjalanan dina takdirna masing-masing. Ukituna, mugia urang sadaya tiasa ngalengkah kalayan niat anu bersih, akhlak nu mulia, sareng usaha anu maksimal pikeun ngahontal cita-cita. Pamungkas, simkuring kalayan rendah hate nyuhunkeun dihampura upami salila di sakola aya kalepatan, kaberangan, atanapi omongan anu teu marenah. Mugia Allah ngabersihan hate urang, nguatkeun silaturahmi urang, sareng maparin masa depan anu cerah, barokah sarta pinuh ku kasuksesan. Hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.